Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabakrebar dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana dina danget ayeuna urang neraskeun hanca dongeng malati nu jadi saksi bagian katilu. Ieu yasana Bapa Entang Sumarna. Sateuacan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka sadayana anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Eta oge kitu maksud mama pangdatang ka ujang kahijina menta disaksian ku ujang yen mama rek ragrag talakan yang 4 dihareupeun ibu ramana kalayan lebe. Kaduana rek amanat ka ujang pomahal ieu ulah rek geruh kaki Mahmud di mana manehna datang ka dieu keun pura-pura atawa direken teu we kajadian ieu teh ka Mahmud mah bisiki Mahmud aya garantos hate nu ngewa ka mama mangka anak ngan hiji-hijina kumaha mun kabur teterusan saha pun tanganeun mama teh atuh lamun lain ki Mahmud sorangan atuh kan tenan taya saena upami kedah diwartoskeun ka Kang Mahmud mah malihan kedah dibuni-buni pisan eta mah aya garantos tinu sanes-sanesna henteu langkung mung tetep abdi anu bakal jadi saksina sawios saksi palsu ge kanggo etang-etang ngiatkeun kana maksad mama wae. Margina deui Kang Mahmud moal burung percantenanana teh iwal ti ka abdi sanes mung sakadar kenal tapi sobat dalit sareng abdi mah itu ieu oge teu waleh badanten sareng abdi anjeunna mah. Tah syukur atuh ari kitu majang meureun mama teh ngarasa regreg hate ayeuna mah ulah kapalang bela ka mama da bareto disaksian kawin ku sipatna ujang ayeuna rek mirak ge nyuhunkeun saksi ka ujang wae. Mangga teh teuing mama sapiraanan dipiwarang kitu ku mama teh piraku abdi dugi kanolak onaman ka mama iraha ayeuna keneh wae kitu mama nya eta supaya ayeuna we jang mama geus teu kuat ari kudu lila-lila mah larabi kieu teh mending keneh lelengohan deui we ayeuna mah keun da mama mah masih keneh kuat sugahan sanajan sababaraha taun deui oge teu boga bojo. Ih ulah sok pondok emungutan mama atuh da sanes mung neng 4 wae istri teh seueur ieu ongkoh kapan mama teh kasebat hiji jalmi nu diarajenan ku nu sanes Lukman muji ka pasudia nya kitu jang kapikir deui lain hiji lain 2 awewe mah sakuriling bungking paribasana teh oge dunya teh moal kawas daun kelor lega lah nu mawi kitu ulah lepat pangemut atuh keun sareng abdi urang milarianana mah mama nawian aya parawan nu ngenclong langkung tineng 4 lah keun wae jang mama mah randa oge da rumah sakolot ayeuna mah mama teh ngan ulah we ari nu geus kolot teuing mah randa ge kira-kira sedengan we lah sedang sagala kuat. Oh kitu mama nya insyaallah mama nawian kitu ge da upami teu lepat mah mendakan abdi oge anom keneh namung randa eta teh mama tah cing atuh jang teang we ka ditu pantar kumaha kinten-kinten ajang lah piuh soalna mah tegeseh we tipun ini panginten
Pasudia olohok bari pokna. Is, atuh bat disamikeun sareng Nini Ujang. Nah pantar kumaha Nini teh Jang? Yuswana kinten-kinten 25 tahunan mah. Aya we panginten mama. Baruk 25 tahun. Ngaco teuing. Nah Ujang teh kagungan eyang anom-anom teuing. Pasudia mani olohok. Ih, ari mama. Nah saha nu nyebatkeun eyang da sanggam abdi ge Nini. Tah ceuk ni lanceuk abdi sanes Nini kapun Nini kasebat eyang. Kapan uninga mama oge pun lanceuk teh sok pada nyerebat Nini. Oh, manawi mama. Ih, seujang masuk ari taeun teh kakolot teh. Atuh, nya atuh anom keneh ari sami sareng Nini kitu mah Yuswana. Numawi oge anom keneh sanes sing heureuy abdi mah piraku ka mama ngaluluconan isin atuh. Yo atuh Jang, ari parantos siap mah. Mama teh buru-buru ngajak ka Ujang, dah yang geura beres lah. Mama mah bosen teuing. Mangga atuh mama, dabi oge parantos siap ieu. Kadewe nya Jang, sing pageuh lambai engke di mana Ki Mahmud dongkap deui ka dieu. Hal ieu teh jadi rusiah urang we malih nu sanes-sanesna, boh biinotna, boh saha-sahana, tatangga-tatangga di dinya. Dibelaan dek dicocok we ku mama teh supaya ulah geruh. Mangga mama, insyaallah ku abdi bade ditumutkeun pisan. Nah moal ngaleuteul lah mama. Henteu Jang, hayu bae urang nios sasarengan sareng mama. Mama teh tos hayang geura sapok-pokkeun we nyerenkeun 4 ka ibu ramana. Cuma atuh da. Mangga atuh mama, Tembak Rukman barijung duaan arindi turun ti imahna. Gening nyanak mobil mama teh ngabantu atuh da ngarateu kudu kana beca jeung taratuman mama mah tumpak beca teh. Geuleyeung Pasudia jeung Rukman indit kana sedan rek ka bumi mama Suganda. Bubuhan kana mobil tepati sabaraha lilana maranehna geus nerepi deui kabeneran mama Suganda katut istrina geus sarumping ti kotana harita keur caralik nariis dina teras Empera Payun. Jut duanana tarurun gancang meruka pakarangan mama Suganda jeung istrina mireungeuh nu kakarada datang pok mama Suganda naros. Mulih ti mana Kang Putra teh? Wangsul ti Pasir Koja ngalongok rompok maklum melang teu aya nu tungguna. Oh, panginten atuh ku mama teu kasondong di rompok. Geuning sareng Ujang Rukman mangga carali kalebat. Mangga tembal nuduaan bari bos arasup nuturkeun mama Suganda jeung istrina nu geus diheula ka jero. Pasudia gek dariuk jeung Rukman dina kursi di payunan ku mama Suganda. Istri mama Suganda mah kapawon rek nyayagikeun leueteun heula. Ning 4 kurunyung nanggai baki desi kopi susu piwarangan ibuna. Sor gelas kopi susu di payunan Pasudia. Mama Suganda sareng Rukman bari galindang sorana halimpu kadengena. Mangga ngalaleueut, hatur lumayan. Mangga, Tembak Rukman bari netep kanu ngasongan cai seredet. Sebelah hatena, ras ingat ka waktu bareto geus kungsi mamawa neng 4 ka Garut bari jeung ampir dipaksa. Neng 4 sanggeus ngasongkeun cai mah buru-buru ka dapur deui nyamperkeun ibuna. Ongkoh keur masak deui. Pasudia noelan ka Rukman supaya soal nu dibadamikeun tadi buru-buru di jalanan. Is, atuh kumaha moalnya ku abdi Tembak Rukman ngaharewos bari nyigeng. Pasudia noel deui pokna. Mimitianana ku Ujang heula. Oh, kieu mama, bade enggal bae sungangem abdi teh. Nu mawi dongkap ka bumi mama. Saperkawis parantos lami tetepang jadi parantos kalintang kangenna. Kadua perkawis ngahaja dicanda ku mama Sudia saurna mah anjeunna teh bade aya pisaureun nu penting ka payunan mama. Ibu kalih neng 4 nanging saurna teh palai disaksian ku abdi kitu saurna teh mangga we ayeuna mah nyanggakeun kanu kagungan maksad. Ti abdi mah etang-etang pembukaan wae, ceuk Rukman bari ngareret ka Pasudia Pasuganda olohok sarta pokna.
Ke nah khusus ka mama wungkul atanapi sareng ka ibuna. Nu dimaksad mah nyaeta sareng ibu kali neng 4. Oh, atuh ke urang sauran anto sakedap rama neng 4 jeung ngadag leos ka pawon bade nyauran istrina sareng putrana. Teu sabaraha deui lilana kurunyung ibu neng 4 sareng neng 4 na sumping ngiringkeun mama Suganda. Yap ka dieu ieu saurna teh Kang Putra aya kaperyogian. Oh, mangga tembal ibu neng 4 bari gek caralik duaan para rendeng sareng putrana. Mangga atuh Kang Putra geura saurkeun. Naon pamaksadan teh mama Suganda naros ka pasudia. Oh, maksad mah kieu sumuhun. Kumargi abdi ngaraoskeun hawatos ka tuang putra nya buktosna pun bojo. Nu ku abdi parantos dipapancenan ku serat nikah nu salaresna mung sakadar kangge ngaririduananan wungkul ka tuang putra. Kengeng oge disebatkeun hiji pangikat kana batin-batin tuang putra. Dug dumugi ka anjeunna saupamina teh mah kagungan hiji cita-cita nu sanesna ngaraos kahalangan. Da geuningan salami ku abdi dipihukum pun bojo teh teu aya pisan kaberagan mamanahanana. Ku kituna tibatan akhirna ngajadikeun hiji panyawat batin nu langkung-langkung ngaraksakna jiwa tuang putra danget ieu. Dinten ieu sareng dina waktos ieu pisan abdi bade nyanggakeun tuang putra boh siangna boh wengina getihna satetes rambutna salambar ambekanana sadami. Abdi parantos moal ngagaduh-gaduhan deui. Perkawis serat talak insyaallah ku abdi bade kasanggakeun pisan dinten sonten dina sonten-sonten ieu keneh ka tuang putra. Dina salebeting abdi mihukum tuang putra bilih wae aya kalepatan-kalepatan nu ageng alitna karaos sareng henteu karaosna langkung saur bahe carek eta mah mugi ulah kirang-kira ngahapuntenna bae. Sakitu tisim abdi mugi disaksi ku sadayana. Mama Suganda sareng istrina colohok bari netep ka pasudia sedang neng 4 mah tungkul beri hatena ngarasa bungah taya papadana. Oh, kahartos atuh ku mama sanaos mama ngaraos hemeng tina margi kuasa serentak pisan Kang Putra teh nya teu aya pamenganana. Da tadi oge jodoh mah angin Allah nu kagungan nu nangtoskeun panjang sareng pondokna lir upami pati. Kitu deui mama sareng ibu tawakuf ka Kang Putra mugi ulah kirang-kira ngahapunten lahir batin dunya rawuh akhirat kapun anak nubatan sakitu wangkelangna teu acan tiasa nyugemakeun kanu jadi caroge boh lahir boh batin boh siang boh wengina. Ku Kang Putra ge kamaklum bubuhan budak masih keneh atah pangalamanana bubudakeun keneh watakna teh hoyong nutur-nutur wae bujur kolot. Ku kituna sadeui nu bade ngahapunten iwal ti Kang Putra ku anjeun. Mama Suganda tawakuf tina kalepatan nu jadi putrana teu pisan nyugemakeun ka caroge dina salami dipihukum. Teu sawios-wios atuh kangge abdi mama estu cilik putih celak herang tina batin anu setra teu pisan-pisan aya gantara kakaitanana pasrah lillahi ta'ala tembal pasudia bari nyerengeh. Nuhun atuh ari kagungan mamanahan kitu mah ibu oge banget isina mah kudu jadi anak teh asa diisinkeun nakar isin ku Kang Putra sapertos nu ku ibu sareng amanah teu pisan dididik nu padahal kasaksian ku Kang Putra ku anjeun oge kirang kumaha ibu sareng amanah teh nganasehatanana kanu jadi anak. Ibu neng 4 ge ngiring sasauran nu meh ngarasa lingsem ku putrana nepi ka waktu ayeuna datang mangsana dipirak can pisan aya nu nyugumakeunana boh ka salakina boh ka ibu ramana. Sawangsulna ibu sanaos abi oge perkawis eta mah teu ngajadikeun hiji soal nu ngajadi hiji marga pang abdi dipipirakan nanging rupina parantos jodoh abdi ka tuang putra wae
mung samet dinten ieu pasudia tetep lisan mah manis teu nepi ka ngaluarkeun basa-basa nu matak teu merenah kadanguna ku Ibu Rama Neng 4. Ku kituna atuh Kang Putra, ku mama sareng ibu ditampi kalayan kaweningan. Da asal oge anak mama, ayeuna ku Kang Putra disanggakeun deui ka mama. Tur nu sakitu dina kaayaan solehna. Kalayan sae teu karana aya kakuciwaanana. Sawangsulna mama ngahaturkeun piduana ka Kang Putra. Mudah-mudahan Kang Putra dina waktos-waktos nu bade dongkap tiasa ngengengkeun nu tiasa nyandak kasugemaan manah. Kitu deui mugi sing ngengengkeun hiji istri nu bakal tiasa ngabulaan kasalira Kang Putra lahir batin sakitu bae ti mama. Atuh nuhun kana kasanes kanten piduana ti mama. Ku kituna teu panjang nu dipisanggem sareng moalami ayeuna mah abdi bade nada permios atur wilujeng nu dikantun sareng mudah-mudahan tuang putra sing kengeng deui picariogianana nu sakinten tiasa nyanda kasugemaan kana batin-batin salirana. Kitu deui lahiriahna diserengan ku panjang punjung. Engke atuh Kang Putra, kapan teu acan tuang-tuang acan ti enjing Kang Putra teh. Itu nuju digelak-gelak ku si bibi di pawon. Sakedak deui oge sayogi panginten. Ibuna gancang ngawagel ka pasudia. Sanes kirang utami sareng teu sono. Nanging abdi teh bade ngabujang ka Jakarta heula dina dinten enjing teh. Maklum sok hese ari di dadak mah ngesere karcis. Jadi bade pesen ti dinten ayeuna wae. Pasudia teu daekeun ngadaguan heula tuangeun da hatena mah geus ngarasa panas rek ninggalkeun nu dipika cinta kari-kari ayeuna dikeser sama sakali. Ae enggal-enggalan teuing sonten-sonten we Kang Putra bade ngagale karcis kareta mah Mama Suganda oge magak. Sawios mama margi kada beberes heula di rorompok. Malum tos lami rorompok dikantunkeun. Ayeuna mah nada permios bae sareng ieu punten wae anggean-anggean abdi mah bade sakantenan dibantun. Oh, mangga atuh Kang Putra. Nyai candak anggean Kang natuh di pajuaran. Ibuna enggal miwarang Neng 4 nyandak koper wadah anggean nu pasudia. Jung Neng 4 indit ka kamar sanajan bari jeung haroream ge sagala papakean pasudia boh nu beunang nilepan boh nu ngagantung dina kastop ku Neng 4 dirurud di kana kopernakeun. Beres di kana koperkeun kakara ku Neng 4 dibawa keluar song diasongkeun ka hareupeun pasudia bari henteu pisan lemek. Permios atuh mama, ibu. Kituna teh bari song ngasongkeun dampaleungeun ngajak sasalaman pileuleyan maksudna mah beres ka Ibu Ramana kapaksa pasudia sanajan bari ngalaleper ngasongkeun dampaleungeun ka Neng 4 sarta pokna. Neng, mugi ngapunten ka bapa kalayan didoakeun Neng sing kengeng ka jembaran salira. Salangsulna kembal Neng 4 nu kadengengan sakitu kituna malah bari jeung semu nu ngaharewos-harewos acan sorana ge. Taloba deui carita pamiarsa sanggeus pada silaturahmi boh pasudia boh rukman gancang baralik dijajabkeun ku pribumi nepi ka lawang pakarangan sanggeus narae kana sedan sarta geleuyeng maju nu dina sedan jeung nu di laluar silih gupayan ngan iwal ti Neng 4 nu teu milu jajab teh. Ibu Ramana Neng 4 gancang ka bumi deui. Di bumi masih keneh nyampak Neng 4 keur diuk dina kursi bari mukaan buku bacaan. Jigana geus ngarasa bungangang hatena ayeuna mah make daek bucu baca deui sagala. Pat tah kitu buktina geuning nu erana mah kolot. Boa teuing matak sakitu oge hatena pasudia teh kaliwat pusing. Meureun di imahna mah ka Nyai teh nyaritakeun. Ibu mah kuasa dipopokan kokotor tah beungeut teh. Dan nyata atuh ari dipikir mah amana nu kitu teh mah. Kitu teh mah kumaha ari ibuna. Ih ari taheun teh sok mawa kapuhuleungeun. Atuh dalaras pingkeun deui kade sing jadi perhatosan. Ulah wantun-wantun we ngareremokeun ka anak upami sakinten teu karana ridho jenisna. Keun wae nu geus mah nya geus we
ngan kaharep teh kumaha karep teuing teh ngan kusorangan kecintaan pribadi ama jeung ibu iwal tirek sambung doana we wungkul. Kumaha tapat ari geus kitu da tetep sanajan kalah kumaha kasebut bengserat oge urang teh jadi randa padahal mun bener mah boga salaki meureun urang aya we ajena neunana. Sawios atuh Bu, da abdi mah teu ngaraos hina ieu sanaos jadi randa kangge abdi Balungbang Timur caang bulan 14 tibatan abdi dipihukum ku hiji pamegat nu teu saati sareng batin-batin abdi hartosna mah abdi teu panuju we ka anjeunna teh tembal ning 4 bari tungkul. Omat we pat pikeun kaharep mah urang teh sing bener-bener di mana urang manggih deui jodoh ulah nepikeun ka saperti ayeuna kieu. Ramana nyariosan deui kaneng 4. Upami nu satuju sareng abdi mah abdi oge piraku sapertos ayeuna kieu atuh. Keur kitu torojol Mang Kadet pok nanya, "Oh, dopi juragan Sudia teh kumaha putusanana gan?" "Ah, putusanana mah nya pipirakan wae jeung 4 lantaran da jeung sanyana atuh tibatan jadi kaberwitan mah kadua belahanana mending pipisahan," tembal ibu neng 4. "Leres gan tadina palih diona atuh gan kada aya pariposna batu turun kosik naik nembe dikerukan ku pacul garpuh hartosna mah ieu purun itu nadaek nembe dirujukan ku sepuh dupi kasebat direremokeun mah lepat margi nu pada rujuk teh iwal teh sepuh pada sepuh deui sedang nu bade ngalaman rumah tanggana mah kapan marurang kali jadi kedah dahup hartosna dahup teh sanes mung sakadar nikah nanging cinta sareng cinta papada cinta hartosna mah gan sesah atuh gan ngalayanan duriat mah sanaos ku mang juta-juta rupiah mang hektar-hektar sawah moal tiasa kalandongan moal aya kawartoskeun yen nu owah ku jalaran duriat upami eta duriat terongkah perwatekna malipun mang kantos nguping hiji wartos dugi ka ieu mah notok pisan kapun mang hiji istri gelis nu owah ku jalaran duriat ka hiji pamegat nu teu kalaksanakeun wireh ku sepuhna diwagal dugi ka sepuhna seep serang hektaran di anggota tambak sumawonten artos mah sabaraha ratus ribu nu kaluar nanging teu tiasa damang keneh wae ku akal pun emang masihan saraan ka sepuhna kieu ayeuna mah tuang putra kedah diamprokeun sareng pamegat nu dipikapalaina nembe tiasa damang nya harita pun emang pisan nu ngolo-ngolo pamegatna supados kersa sumping ka bumi eta si istri sanaos bari kaleked dumeh ngadangueun yen si istri teh owah panginten teu buru ngagugu harita keneh ku pun emang dipiwarang sasalaman teras dipiwarang sasarengan ngebak di jamban. Ih enjing nada mang sabihara-bihari deui dugi ka ditikahkeunana kitu tateh gan Mang Kadet panjang ngadongengna. Nya atuh Mang, mudah-mudahan kaharep mah sing ginanjar kamulusan. Ayeuna mah urang bubar we da mamacan kacai. Sarerea bubar tina gempungan sarta bring ka Jaramban. Mun hiji pagawean nu bari dibarengan ku pangajakna hawa nafsu memang karasana jeung katohianana yen kacida salahna teh lamun hasilna tina pagawean nafsu nu geus bukti tur moal teu ngarasa kaduhungna saperti pasudia wae nu tadina mah hayang ngalajur nafsuna ngumbar ka hayang ayeuna karasana pait peheurna nyeri perihna tur hanas harta banda bebeakan dipake kawin tapi akhirna teu pisan manggih kabungahan dina sajeroning mihukum ka hiji awewe. Malah kalah tambah hiji kasakit batin tur deui katambahan terus ku rupa-rupa perbuatan anu memang tadina moal nyangka bakal kitu pibalu kareunana. Urang moal bisa nyalahkeun boh ka pasudia boh ka neng 4 atawa ka sepuh-sepuh neng 4 oge lantaran naon nyanggakeun kanu maos bae. Namun hal ieu tetep tiluanana pihak taya nu salah sok sumawana Mahmud mung aya deui nu kedah dilenyepan. Salah teh salah saha upami larasna saur saha deui.
Poe isukna pasudia indit ka Jakarta lain dumerek ngejat lantaran tas nyerahkeun pamajikan gelis. Loba keneh rasa duriatna, kawantu lain loba deui can kalaksanakeun duriatna ge, tapi pasudia rek nyusul anakna nu kumanehna dipake pakarang hayang meunangkeun neng 4. Jabati kumanehna diembar-embarkeun geus maot teh ongkoh kumanehna dihaja di suratan ulah wakanganjang ka Bandung. Pasudia ngarasa sieun kabendon ku pangeran nepikeun ka anakna ku kersaning Allah didoja disanyanakeun maot eta nu jadi bati pikiran manehna teh. Lain sieun katuluskeun jurig da jurig mah boro-boro bisa nyieun parang ka panusa, maranehna ge makhluk Allah. Nu tadina niat kana kareta api lantaran hayang buru-buru nepi atuh manehna kapaksa kana subur ben. Mudah-mudahan anak aing sing salamet sanajan ku dihaja setengah disupataan. Ayo dilapurkeun, diembarkeun kacilakaan. Kitu sajanoning dina perjalanan oge pasudia teu mulai ngalamun. Perjalanan ka Jakarta ti Bandung memang lain sakedeung sanajan kana subur ben pasti kudu makan waktu 4 jam sakurang-kurangna 3 jam setengah. Pasudia anteng ngalamun bari nyawang kaluar tina jandela mobil. Mahmud ama ngarasakeun kaduhung ku pola ama sorangan. Ayeuna ama rek menta disatujuan ti Mahmud supaya Mahmud daek rimbitan, tapi poma ulah ngawin ka 4 lantaran urut indung tere maneh. Sanajan eta kasebut urut kabogoh maneh. Nu diharapkeun ku pasudia sangkan Mahmud ulah boga pamajikan kapopotonganana nyatana 4 tea. Tabuh 5 perjalanan geus nepi ka Jakarta. Di setamplat beos manehna ngajugjug kampung Kerendang kebon sayur jalan jembatan 5. Geus nepi ka imah pilancekan Mahmud nu dianjerakan ku Mahmud tea. Juturun tina beca gancang ngagidig muru imah kaponakanana. Punten, halo, Mud. Ae, mang geuning sareng saha? Nah atuh mang teh telat-telat teuing, Bu. Diantos ti tadi. Nah teu sumping telegram ka ditu. Malih teras ku interlokal sanes kanten ceuk alona bari hari wos-wos. Nah naon kitu alo? Pasudia maningarin jaga hatena kaget sarta mata simeteun. Kutan mang taca nampi wartos rupina boh telegram boh interlokal teka tampi panginten. Ieu mang kapan aya Mahmud teh tos pupus katabrak mobil di jalan Tamrin parantos dikubur ayeuna mah. Baruk Mahmud katabrak mobil. Aduh anak aing Mahmud kituna teh pasudia bari ngoleang tina golodog harita keneh kapaehan alo-alona muru bari ting jararit. Alam ngadadak ngerasa petang poekeun pipikiran ngadenge teu nu jadi kapi anak yen Mahmud katabrak mobil di jalan Tamrin sapada harita pasudia leng teu eling blug labuh nangkuban dina teras. Astagfirullahaladzim, sing emut mang enggal nyandak cai kang nyecehan mastaka mang. Alo pasudia nyaeta Rasdi nita ka pamajikan anak pasudia nuker nangkuban ku Rasdi diangkat pundukna tuluy ditangkarakeun dina lahunanana. Teu lila torojol pamajikan Rasdi mawacai atah dina gelas. Mangga Kang, enggal atuh cecehan Kang, bilih kumaha onam. Pamajikan Rasdi mani bangun nu kacida rampang rempeungna lantaran kacida reuwaseunana. Moal naon ieu mah panginten pada eta nuju peuyeung ti tadina pek mendak wartos kitu ti akang. Tang tos we kapiuhan tembar Rasdi bari tuluy nyecehan embun-embunan pasudia. Jabati dicecehan teh tuluy dirancetan tarangna disasar terus kana palipisan punduk malah kana angeunna diseuai. 5 menit antarana brai pasudia bentak rurut tereret kaget serta gancang cengkat. Astagfirullahaladzim, pasudia istighfar. Emut mang, Rasdi nanya bari netep. Mang, kumaha emut? Pamajikanana ge buru-buru nanya ka pasudia. Astagfirullahaladzim. Alo, kacida teuing mang teh ngarasa asa katubruk hulu angeunna.
iraha atuh si Ujang teh cilaka. Ya Allah Mahmud, ya ama. Kituna teh beri segruk cerik teh ingat di kakolotan bakatku handeu euleun kudu jadi anak. Mangga Mang, kalabat heula geura ulah nangis di dieu. Isin Mang, mangga sareng abdi kalabat pasudia digondeng kuras di kajero leumpangna pasudia bangun jumarig jeug pisan. Gek diuk dina kursi harita pasudia terus ngeguk-guk cerik nyerian. Ujang, ya ama Ujang, teu sangka bakal ngantunkeun ka ama. Di mana di kuburna atuh si Ujang teh alo. Tenangkeun heula emutanana Mang, engke ku abdi diterangkeun ka Mang wiwitanana. Mangga tenang we heula Mang. Kumaha atuh da Mang teh ngarasa ngarasakeun asa disamber ngarasakeun asa disamber helang pisan. Aduh Gusti anaking, pasudia teu bisa ngeureunnan cerikna beuki karasa nyeuit sarta nyuatna hate. Waktosna kabujang see pamiarsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.